Assalamualaikum dulur salam burbarea salam dunya. Tepang di sarang tata dan biharja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Eulis Titi bagian ke-35 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Paribasa omongan jelema mah leuwih harus batan goong, gampang nerekap, gampang nyebarna, saperti ieu kejadian Rajapati di Pangipasan. Peuting harita keneh oge geus tultal tatalepa pabeja-beja, dina waktu sakedet netra oge teu sirikna unggal sirah geus pada nyaho. Nu akhirna ngaguru ngawangun catur ear carita pinuh ku beja, den juhana aya nu maehan. Lain bayangan ukur di Pangipasan tapi parat kalembur-lembur sakurilingeunana, malah sasoreang, peuting harita mah ngadadak objek jalma-jalma teh, pada harayang nyaho ulah kawarenan teuing ku beja, tapi lapur nu datangna ka pandirian mah ngan ukur nempot tabakna, lantaran teu lila oge layon den juhana diangkut ke rumah sakit soreang. Si Abdul digiring ke kantor polisi, Kosasih jeung Sudrajat oge marilu sajabana tinganteurkeun layon den juhana, oge penting pikeun dicatet kateranganana, duanana oge sasat jadi saksi utama. Puguh we mun si Abdul teu katangkep mah, kabeh oge moal aya nu teu nyangka ka Sudrajat atawa ka Kosasih. Puguh aya pasalna nu natrat, komode Sudrajat mah bendengna den juju teh lain bae perkara Eulis Titi, tapi oge tina perkara banda warisan titilar ramana anu kabeh dihak ku den juju. Ayeuna wuri-wuri Sudrajat tetang deui ari heg teh den juhana aya nu maehan. Nya piraku upama sig teu keuna ku paribasa katindih ku kari-kari katinggangku dari gama. Tapi geus kitu we Sudrajat kudu salamet, puguh oge Gusti Allah matarana geui ti bongkokna. Ongkoh meureun dosa-dosana si Abdul jeung si Uhe teh geus numpuk teuing. Sanajan si Uhe mah salamet teu katangkep. Ieu teu ngandung harti yen manehna bisa lugina sakama-kama leupas tina buruanan nu wajib. Komo deui ayeuna mah ku pihak polisi geus kanyahoan. Yen nu bareto maehan ibu jule oge nya si Abdul jeung si Uhe. Ieu teh kateranganana Kosasih jeung Sudrajat anu harita ku si Abdul oge diaku kalawan terus terang. Puguh den juhana teh eueuh di ahli warisna lian ti Sudrajat sorangan, atuh sakabeh raja kayana teh nya tamplok ka Sudrajat. Malah nu nguruskeun ti ngurebkeunana aras urus sakumaha mistina dinu kapapatenan, nya manehanana jeung indungna dibantuan ku Eulis Titi. Malah Kosasih ge jeneng Halimah sanggeus nyelang barali ka Bandung, teu lila daretang deui ka Pangipasan milu babantu kanu keur kapapatenan. Saberesna kakara Kosasih jeung Neng Halimah ka Bandung deui. Malah sakali ieu mah indit sirib bareng jeung Sudrajat, Eulis Titi, Juragan Sastra katut Pak Haji Basar, lantaran nyumponan pamundutna Juragan Jayadi tea. Aya kasanggupanana rek ngadongengkeun naon-naon nu bisa jadi aya patula patalina jeung diri Kosasih katut Eulis Titi, tapi kudu disaksian ku Juragan Sastra katut Pak Haji Basar. Bada Isa sarereang ngariung di tengah imah, Juragan Jayadi ngarendeng jeung Ibu Ningrum. Kosasih jeung Neng Halimah Sudrajat diukna gigireun Kosasih, sedengkeun Eulis Titi deukeut Neng Halimah. Ari Juragan Sastra teu jauh ti Pak Haji Basar, nu dariukna persis pahareup-hareup jeung Juragan Jayadi. Kieu Aji Sastra Kang Haji, nu mawi diangkir ku abdi teh, jalaran abdi nguping dongengna engko sareng Eulis. Cenah nuju arali teh ku biangna dipasihkeun ka Aji Sastra sareng ka Kang Haji, leres kitu. Juragan Jayadi ngamimitian muka obrolanana anu akhirna anjeunna ngasongkeun pananya minangka ngayakinkeun bener henteuna. Leres kitu pisan. Duanana ngawalonan meh bareng bari rutret ka anak-anak kukutna. Tah ayeuna teh boh engkos boh Eulis pada ngarasa penasaran hayang terangeun kanu jadi bapakna saha-sahana. Boh aya keneh atanapi tos taya di kieuna. Lain kitu kos. Juragan Jayadi bari ngareret ka minantuna. Sumuhun. Kosasih nembalan lelaunan bari ngareret ka Eulis. Ari abdi kapungkul nyaeta dietan duwi kaina mah. Tos aya kana 17 taunna. Kantos nyaksian hiji pameget memilarian bojona katut 2 putrana. Lanceukna lalaki kinten yuswa 5 tahun, dupinu nomor 2 awewe orok keneh. Akur pisan sakumaha dongengna engkos waktos dipasihkeun ka biangna teh kapan engkos umurna nincak 5 tahun. Sedengkeun Eulis masih keneh orok,
sumuhun leres pisan cocok. Pak Haji Basar ngahaminan bari unggut-unggutan. Dupi eta pamagete aya keneh mama, linggihna di mana? Kosasi bangun nugas teu sabar. Nya aya keneh tapi kelanan sabar. Tebatan taliti supaya puguh mikiranana. Saat cenah jenenganana biangna engkos teh manawi kauninga. Juragan Jayadi beri rutret ka Juragan Sastra jeung ka Pak Haji Basar. Numawi lepat tekantos talete margi ka bujeng maot manten. Walon Pak Haji Basar bari rada ngahuleng. Dupi ieu nami Kosasi sareng eulis titi teh naha cadakna kapungkur. Juragan Jayadi talete naker. Numawi sanes kenging masihan akang. Walon Pak Haji Basar. Sami de eulis oge kenging nganamian abdi. Juragan Sastra mehiran. Atuh sesahnya. Juragan Jayadi ngahuleng tapi bari rutret ka Kosasi jeung eulis bangun nuker nelek-nelek atawa ngakurkeun. Sajabina ti masihkeun murang kalih teh. Teu masihkeun naon-naon deui. Masihkeun barang nu dimaksad teh. Juragan Jayadi sasauran deui. Teu beda ti polisi mariksa sakitan talete naker. Aya masihkeun potret budak lalaki kinten-kinten Yuswa 3 taun. Rupina potretna engkos. Ceuk Pak Haji Basar bari ngareret ka Kosasi. Dicandak ayeuna Kang Haji? Juragan Jayadi sewot naker nanyana teh. Kapungkur teh ku engkos? Pak Haji Basar bari ngareret ka Kosasi. Maksudna mah nanyakeun. Ieu kalersan dibantun. Ceuk Kosasi bari kusiwel ngaluarkeun dompetna. Rai dibuka bari ngaluarkeun potret ukuran 6x8. Gambar budak lalaki kira-kira umur 3 tahun, nyorangan di baju matros. Potret teh geus semu-semu koneng tina gugeus kalilaan teuing meureun song dibikeun ka mitohana. Barang cek ditampanan sarta barang red kana gambarna. Juragan Jayadi ngadadak nyiak sarta katempo semunu ngadegdeg. Jung anjeunna nangtung ngaleos ka kamar ari ngurunyung deui bari ngiwir-ngiwir potret sababaraha hiji. Di abdi oge aya Kang Haji. Juragan Jayadi bari sok ngagolerkeun potret nu hiji direndengkeun jeung potret nu ti Kosasi. Sarua pisan. Aeh geuning sami pisan. Dupi eta kenging ti mana Juragan? Pak Haji Basar nanyana kaget. Kelanan Kang Haji, moal waka diwaler. Dupi istri nu masihkeun murang kalih teh nyaeta biangna engkos sareng eulis. Nah sami sareng ieu rupina. Juragan Jayadi bari sok ngagolerkeun potret nu hiji deui. Potret awewe satangtung keur mangku budak ngarendeng jeung hiji lalaki. Cobi. Cek Pak Haji Basar bari gap potret teh dicokot. Diarilikan kuduaan jeung Juragan Sastra. Teu sirikna didangdak dengdek bawaning ku hayang teges. Leres rupina mah Kang. Eta tah aya cirina karang dina luhureun lambei. Juragan Sastra bari nunjuk kana potret. Mohon leres telepat deui. Sidik rupina oge sami pisan. Mung ieu pamagetna sapertos. Pak Haji Basar teu kebat nyaritana kalah red ka Juragan Jayadi bangun nu asa-asa. Lalakina mah abdi. Eta teh pun bojo nu kapungkur. Dupi eta budak lalaki pun anak nu nomor 2. Cikalna ngiring ka uwana di Sukabumi. Nomor 3 bungsuna awewe. Waktos dipotret masih bungsu teh teu acan aya. Teu acan ngandeg malah tebih keneh. Cek Juragan Jayadi bari rutret ka Kosasi jeung ka eulis titi nu keur husu ngadengekeun, tapi hate geus mimiti deg-degan, ratug kawas nu tutunggulan. Janten atuh. Pak Haji Basar teu kebat deui bae nyaritana teh. Manehna kalah kaneuteub ka Juragan Jayadi. Upami leres eta istri nu masihkeun murang kalih teh sami rupina sareng ieu istri dina potret, tos teu tiasa dipungkir deui. Yen Kosasi jeung eulis titi teh sayaktos nama pun anak. Komo upami ninggal potret nu ti engkos, apan eta sami pisan sareng potret nu aya di abdi. Eta teh taya sanes nyaeta potretna engkos pribadi nuju nincak umur 3 taun. Leres moal lepat deui rupina sami kawuwuh aya cirina karang dina lambei nu luhur. Juragan Sastra ngayakinkeun. Engkos, eulis, teu sak deui geuning. Hidup duaan teh anak mama. Juragan Jayadi balik ka Kosasi jeung eulis titi. Sorana pegat-pegat. Boh Kosasi poe eulis titi.
dua nana kalah celemet gegemeun yang harapan hiji kejadian teu disangka-sangka teh sakedapan mah teu bisa nyarita naon-naon kasurung kurasa kaget nu pahara jantungna beuki motah ketugna beuki kerep teu beda ti rungtungna dulag nu ngageder di jeroeun dadana rupa-rupa rasa nu ngolibek dina hatena duka reuas duka bingung tapi nu tetela teu jol-jol bisa narima kitu bae kana pangakuna Juragan Jayadi. Ieu sababna nu matak maranehanana teh kalah kangajengjen teu beda ti arca. Engkos eulis ulah ham-ham yakin mama teh bapa hidup nu sajati. Baheula hidup duaan di bawah lunta kudu jadi indung. Zaman di urang beuweuh ku reuweuh-reuweuh. Aya bejana ngungsi ka Gambung. Ku mama disusul ditatanyakeun, tapi saurang oge luput eueuh nu bisa mere katerangan. Sakur nu ditanya kabeh ngan ukur cukup ngajawab ku teu terang. Ku kitu nama puguh kabeh keur pada bingung. Mikiran kasusah jeung kasihan oge geus teu puguh rasakeun deunana. Jiwa teh teu aman salilana dikukuntit ku karisi, diudag-udag ku karempan. Sasat pibahyaeun geus nyantong. Juragan Jayadi ayeuna mah carina akdak, ngadadak emutan mulang deui ka jaman ka tukang-tukang. Kacipta garwana keur ngalenghoy nikreuh. Ngais orok bari nungtun budak lalaki kira-kira umur 5 tahun. Dupi ngaran abdi nu saleresna teh saha mama? Kosasih kalah kananya, kawasna bae pikeun ngakurkeun lantaran dina tonggong potret manehna teh aya tulisan nu nuduhkeun ngaran jeung titi mangsana. Sanajan geus bureng tapi masih keneh bisa dibaca, ditulisna ku Mangsi Hideung. Rahmat, ari eulis mah Rusmini. Juragan Jayadi bari teu petot rutret kaduanana. Mama, mama. Kosasih teu tetapasini deui gabrug bae ngarangkul ka Juragan Jayadi. Nyuuh kana lahunanana bari sumegruk ceurik. Geus teu samar deui yen bener mitohana teh saestuna mah bapana pribadi. Ngaran manehna keur leutik sarua pisan sakumaha anu ditulis dina tukangeun potret tea. Eulis, moal lepat ieu teh apa urang eulis? Kosasih beri nyambat-nyambat ke eulis titi. Mama, harianeun atuh mama, abdi teh duit ka dipasihkeun kanu sanes. Eulis titi barang mireungeuh polahna nu jadi lanceuk kitu. Manehna oge teu ngalobakeun deui carita. Gabrug bae ngarontok ka Juragan Jayadi. Sumegruk nyuuh kana lahunan gigireun Kosasih. Sarua deui bari sasambat melas-melis mata kahlas nu ngadengekeun. Sanajan bener me bapana teh ka Juragan Sastra puguh nu ngukuti lembut nu ngarasanan ti bubudak. Tapi ari gok jeung bapa pribadi mah bapa nu ngayoga nu ngalantarankeun kumelarna ka alam dunya. Kakangeunna teh taya wates wangeunna tamplok ka Juragan Jayadi. Tapi teu ngandung harti yen kanyaahna ka Juragan Sastra jadi leungit atawa laas. Ieu mah memang geus kitu kudrat irodatna Pangeran Maha Kawasa. Yen kanyaah nu nganteng ditepungkeun ku tali gaib nu dieusi ku getih-getih sahulewotan, tetela bisa ngungkulan kanyaah-kanyaah kanu sejena. Engkos, eulis, memang ieu teh samata-mata kasalahan mama. Rumasa mama geus nambelarkeun kanu jadi anak pamajikan. Tapi lain ngandung harti, mama teh taya kanyaah. Boh ka indung hidup, boh ka hidup duaan. Teu pisan-pisan. Ngan ieu mah awahing ku gedena gogoda rancana. Nu tumiba ka diri mama. Dari geus eling mah, indung hidup katut hidup ku mama teh diteangan. Aya bejana ka Gambung, gancang ku mama disusun. Tapi luput teu kapanggih, taya beja-bejana acan. Juragan Jayadi bari ngusap-ngusap sirah nu keur nyaruuh kana lahunanana, bari teu petot murubutkeun Cipanon ngabaseuhan sirahna Kosasih jeung eulis titi. Dupi Neng Halimah. Pak Haji Basar nembrong, riukna bangun reuwas nu lain lumayan, mikirkeun kumaha pi akibateunana lantaran kapan Kosasih jeung Neng Halimah teh geus jadi salaki jeung pamajikan, laki rabi sasat jeung dulur sabapa mun kitu mah. Limah maupun anak sampeuran. Waktos abdi mihukum kapun bojo teh, manehna nembe umur 10 tahun, tatangga abdi. Janten sareng biangna engkos oge kenaleun waktos eulis dikandung keneh. Waktos eulis dikandung keneh, limah matos jungjungan. Juragan Jayadi ngajelaskeun. Dupi ibu teh saha jenenganana mama? Ku abdi bade dipaluruh pajaratanana ka Gambung. Kosasih masih keneh semunginghat.
Rukmilah kos, aya deui adina bibi engkos, ngaranna Rukiah. Harita teh luntahna babarengan, tapi heranna teh berjadi papisah. Da upama seug babarengan keneh mah piraku engkos mah jeung eulis teh ku ibu make dibikeun kanu sejen. Tangtuna oge bakal dirorok ku bibi hidep, tapi buah geus miheulaan ninggalkeun. Puguh zaman harita mah umur teh taya pisan hargana. Kauninga kitu mama waktos miosna. Kos sasih terus talete sedengkeun eulis mah jongjon ngadedengekeun bari ngumbar Cipanon. Diukna ayeuna mah pindah ka deukeut ibu Ningrum dihapit ku Neng Halimah. Nu matak henteu, gura urang dongengkeun ala kadarna. Sugan bae jadi peueunteungeun pikeun engkos eulis katut 5. Mama jeung ibu teh asa mah urang Sukabumi, ngan misah lembur. Ari mama teh Cipelang Hilir sedengkeun ibu teh Cimanggah. Mama ngajodoh jeung ibu teh mimiti bujang jeung lanjang kalawan kadoa kolot. Barang geus nincak 2 tahun laki rabi, nya lahir lanceuk hidep lalaki nyikalan teh di ngaranan Ranadi. Tacan ke 2 tahun umurna lanceuk hidep teh, ibu geus ngandung deui ku engkos. Atuh nya teu wudu jadi nimbulkeun akibat nu teu hade pikeun lanceuk hidep. Manehna jadi ririwit taya pisan kamarasan. Boga panyakit cacingeun, diubar aber geus ka dokter, geus ku ubar kampung. Tapi Kang Ranadi teh kalah kabeuki matak salempang. Awakna mah geus kejeng, iga ana tembong kawas gambang. Ari beuteung bucitrek kembung, buuk perang hese jadi, ari panon celong kerep ngiceup, malah semu-semu nu rek rabun. Tapi ari kana barang dahar kacida rewogna, mun ceuk dokter mah cacingeun. Tapi ari ceuk urang lembur mah cenah panyakit adian. Engke oge ari geus jebrol adina mah cenah moal sakara-kara. Lantaran kaayaan lanceuk hidep teh beuki lila kalah beuki ripuh, nya ku mama disapih. Kang Nadi teh dipasrahkeun ka uwa hidep, uwa Usman lanceuk mama, lantaran uwa teh luput teu kagunganeun putra. Geus disapih mah Kang Nadi teh jadi sehat, awakna pulih di saasana, moronton montok teh siga-siga nu tos ngalaman gering nu sakitu ripuhna. Atuh teu lila brol deh hidep lahir. Jadi ganjorna umur hidep jeung Kang Nadi teh nganukur 1 tahun 5 bulan. Hidep geus lahir mah lanceuk hidep teh ku mama dipenta deui. Da maksud tadi oge ngan saukur dititipkeun sajeroning nyapih wungkul. Nah atuh barang dipenta teh ulah hidep teu masihkeun. Majarkeun teh keun lanan, resep keneh ngurus budak, ulah salempang kage dibikeun deui cenah. Sabulan, 2 bulan, taya beja teu carita. Uwa engkos teh taya tanda-tanda nu rek mikeun deui budak. Malah sakalieu datang ulin oge ka mama dibawa ku eyang engkos nyaeta apa mama. Kang Nadi teh sok gancang disusulan. Sakali mangsa mah togmol we Kang Nadi teh ku mama dipenta satengah dipaksa. Lantaran mama teh geus bea kasabaran. Lainna naon mama teh atuh da kakar oge boga anak 2 siki. Sanajan ku dulur oge dipenta mutlak mah moal dibikeun. Nah atuh engkos tinimbang mikeun mah uwa teh kalah ka bendu. Nyarekan lak-lak dasar ka mama majarkeun teh mama teu boga cedo, teu boga rasa rumasa. Ah pendek nama kecap-kecap nu kalasar teh rabul kala luar dipake nyarekan mama. Cindek nama teh dibikeun we Kang Nadi teh, dapokna ge cenah Kang Nadi teh sasat meunang ngali tina ruangan. Tungtung nama mama jeung uwa teh deribut pacental-cental pasea. Malah nepi ka gelutna pisan marebutkeun budak. Anehna teh eyang oge make mangmeunangkeun ka uwa. Mama direntok kuduaan, malah leuwih-leuwih matak teu ngeunahna. Eyang mah beduna teh make mebeut melit ka ibu sagala. Saurna tah eta meureun pedah diangsonan ku ibu pangna Kang Nadi dicokot deui teh. Geus kitu mah mama jeung uwa teh bengkah, jeung eyang jadi sarusut, jadi nungtun teu betah cicing di lembur sorangan. Nya mama jeung ibu teh ngabiur ka dieu ka Bandung, ka 3 adi ibu Birukiah. Pikeun pibature jeung pikeun ngasuh hidep. Teu kuhan teu mama teh waktu ibu ngandung eulis, mama ngadon katerapku gogoda rancana. Cindekna mama teh jadi rucah nepi ka cul poho ka imah, poho ka anak pamajikan. Malah waktu si eulis dilahirkeun oge mama mah luput teu nungkulan, nyaho-nyaho sote si eulis geus umur 3 minggu. Harita teh kaayaan geus mimiti harengheng, bangsa urang hayang bebas tina belenggu penjajahan Jepang. Anu saterusna der revolusi.
penduduk geus mimiti loba nu ngarungsi ka luar kota lantaran bejana Bandung arek dibom. Sedengkeun mama mah jongjon we ngacacang ninggalkeun imah. Tapi barang mireungeun jalma-jalma riab mah mama teh jadi inget kanu di imah. Ngarasa melang sok sieun kumaonam, urat perot balik. Kasampak pangeus imah geus parongpong, malah ibu ge geus eueuh. Imah teh kosong dikunci. Teu ngengkekeun deui biur mama neangan, lembur nu sakira anggang ti kota mah ku mama disungsi bari teu petot nanyakeun. Aya bejaan ti nu fungsi manggihan, cenah ibu teh aya di Gambung wewengkon Ciwidey. Biur deui ku mama di teang. Tapi lapur teu katimu malah taya beja-bejana acan. Si horeng ibu teh geus maot. Engkos dikukut ku Pak Haji, sedengkeun eulis dirorok ku Pak Sastra. Ngan birukiah nu taya beja-bejana teh, padahal harita teh tangtu babarengan. Reg Juragan Jaya dieureun ngadongengna, cipanon anu saat teh slak deui nyakselakan, ka seut-seut ku lalampahanna baheula. Pokona mah rusras kanjiruk milah, sasat maotna teh keur dina jero katunggaraan. Keur dikakaya kudu jadi salaki, dikungkung teh diawur, dicangcang teh diparaban. Dupi Kang Ranadi, cumeneng keneh kitu mama. Akhirna Kosasih nanyakeun barang Juragan Jaya dieureun ngadongengna. Bogoh we di Sukabumi. Nya surah bejeng engkos puguh umarna oge teu sabaraha ganjorna. Ngan Kang Nadi mah koneng ngalah ka ibu. Anjeunna uningaeun yen putra mama. Komo nyahoeun mah teuing saha nu ngabejaan. Da ku uwa istri pamaget mah sakitu dirusiahkeun anak. Uningaeun ibu tos pupus. Nya encan atuh, pama ge kapan kakara nyaho ayeuna. Dumeh ngadenge dongengna nu yakin ti Kang Haji jeung Pak Sastra. Waktu ti heula nanyakeun basa mama ka Sukabumi, cukup ku mama diterangkeun yen ibu teh leungit waktu papisah keur ngungsi. Dupi ayeuna mama teh parantos sae kitu sareng uwa sareng eyang. Kosasih terus tetelepek nanyakeun. Enggeus kapan kunadi diakurkeun anak. Dupi mama tepang sareng ibu, Kosasih bari ngareret ka ibu Ningrum. Di dieu we di Bandung, sanggeusna mama ngarasa beak dengkak neangan ibu katut hidup duaan. Nyapruk bae ke ibu Nalimah tetangga mama di Jalan Kopo. Terus we pindah ka dieu ka Jalan Banteng, tug nepi ka ayeuna teu incah balilahan deui. Hoyong abdi ke ka Sukabumi nepangan Kang Ranadi sareng sadayana sepuh-sepuh. Kosasih bari ngareret ka eulis titi nu harita kariram bisakna. Nya hayu we urang sakalian sarerea ngabring. Ngan kahayang mah, hayang beres heula salametan si eulis. Iraha kinten-kintenna barudak teh ayi. Juragan Jaya di ngareret ka Juragan Sastra. Ret deui ka Sudrajat nu ayeuna diukna nenggang sorangan. Maksad abdi mah moal dilami-lami mama bade sasi ieu we. Kosasih rikat mereka pastian teu nunggu heula jawaban Juragan Sastra. Nya syukur we atuh, leuwih gancang leuwih hade. Balik kanan dilila-lila bisa aya gogoda rancana. Juragan Jayadi bari neuteup lelem ka Sudrajat urut badegana teh si horeng bakal jadi minantuna. Sudrajat mah ditutup teh jadi asa teu puguh rarasaan. Rai beungeut ngadadak beureum. Ret ka eulis maling reret si horeng geus manco nyuguhkeun imutna nu ngagelenyu leleb pinuh ku mamanis samis madu. Sok sanajan sapasang panonna mah masih keneh bareueus ku cipanon. Cag baraya duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ke-35 karya S. Sukandar. Insyaallah urang beris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan harja pamit, permios.